Aduh, aing kumaha nya ieu alasan kawatere. Aing geus jadi boga dosa teh. Teh ulin sieun, teh ulin karesel. Cek. Cek kodenya ka dieu cenah. Lah sia bebeja aing aya di dieu. Aduh, aing cilaka ieu mah. Ada kode lagi malik kumaha ieu dan kita ka ditu cenah. Ayo ieu ka ditu ya, da mah kumaha ieu. Yang dibere naon kejutan mah jeung mana ya? Anjing, nyaan kitu burik nyebut aya naik mere. Anjing, moal kitu ieu teh aing ngajebak masih burik ka aing. Hiap nang mun mek dibere mah kumaha ieu ya buru. Hiap. Ya betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Bang. Kenaon bang? Aing keur cicing we di dieu aing. Hujan ieu teh tiris aing ah. Alhamdulillah karuh sia mah aya hujan kakaraya hujan. Bang, tadi teh aing teh keur ulin jeung si Kancil. Tadi ku aing diajak ka dieu. Dambungan kalah kagenan jika nu boga dosa ka abang ningan. Di mana burik? Di lapang itu tuh. Pan si kedek ka aing kamari geura. Geus kabohong nyebutkeun erek gawe. Nganjuk rokok aing kamari cek aing ge bayar 200.000 da duit teh mainan si kunyuk. Teang-teang mana yang ngejik? Paingan, si aing ku aing diajakeun teh kalah ka pulang-pulang. Di mana sih kancilna? Tuh deket lapang itu kalah ka ulang-ulang teh mah tuh. Teang-teang jik teang. Heuh, cicing atuh tiang. Jik teang. Gua cek aing mau aku kumaha gitu. Aduh, aing kumaha nya ieu alasan kawatere. Aing geus jadi boga dosa teh. Teh ulin sieun, teh ulin karesel. Cek. Cek kodenya ka dieu cenah. Lah sia bebeja aing aya di dieu. Aduh, aing cilaka ieu mah. Ada kode lagi malik kumaha ieu dan kita ka ditu cenah. Ayo ieu ka ditu ya, da mah kumaha ieu. Yang dibere naon kejutan mah jeung mana ya? Anjing, nyaan kitu burik nyebut aya naik mere. Anjing, moal kitu ieu teh aing ngajebak masih burik ka aing. Hiap nang mun mek dibere mah kumaha ya buru. Hiap. Ya betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa qina adzabannar. Namanya kunaon Kancil? Beri dona gitu nih. Apanya mun naik indit-inditan maneh kudu jajampean. Da anu kitu mah tuh da. Jam baik mah dang kitu mah. Heung ke dihakan ku aing mah terena ya. Oh, nah gitu. Cih. Nah gitu mana aya masalah naon kitu jeung watere? Ah aing mah teu boga salah ngan waterena we nu boga salah ka aing. Kan aing cok sia teh mun panggih jeung watere aing teu tahan emosi. Oh, pada jika ada sieun maneh ningan ya. Cia. Atuh biasa we ulah jika nu sieun maneh beungeut teh mun jika nu reuwas kalem we kalem. Aing mah teu sieun ngan watere nu sieunan ku aing. Oh gitu. Oh ya patuh. Ajing, loba jalma euy. Wah, dijebak sama aing ku si burik. Geus sia mah aing ngebah digulai ku watere. Siap nasi kalah kang nyumput ya. Asli mana nahan ieu? Moal ya tenang. Senang ngejebak aingnya. Teu goblok hiap. Kancil. Wah, ampun, Wak. Ampun, abi mah jalmi alit, Wak. Ampun. Pedah naon sia kancil ka aing nganipu we kehead sia ka aing. Nipu naon? Nipu si kehead kamari 200.000 duitna palsu sia babal ku aing. Laporkeun sia ku aing ka polisi sia teh. Ampun. Entong dibawa ke polisi aing, Wak. Hampura geus aing ngajual dalung nu nini aing ayeuna mah. Hampura. Montong kitu kehead sia leutik-leutik aing nipu kunyuk. Ku aing dilaporkeun bener ka kantor polisi sia teh. Karunya itu Karunya kumaha ke tuman eta duit palsu ka aing. Duit mainan gitu lain duit palsu. duit mainan. Heeh 200.000 geus kunyuk. Anu basa penting nyaritakeun eta. Heeh. Anjir, teh sia Kancil. Ampun, Wak. Aing teu ka dieu teh ti kamari ngadaguan tukang dalung. Eta jual dalung nu nini aing tuh geus aya 2. Kapan sih tadi ka aing nyebut cenah teu boga salah? Salah seutik pirage. Tuman kehead sia teh lalu dirasa. Heuh geus hampura. Ari kitu kunaon kitu wadoyok si Kancil? Tah, Pak Haji ieu teh ieu kehead yo. Dekeun bebal ka dieu siana. Tah, ieu teh Pak Haji wek di Bandung hayang papanggih jeung mana ai sia ka aing nipu bebal. Sia teh nya. Kamari jajan mimitina teh nyebutkeun ek gawe. Nganjuk kopi,
udut gawe na hanto. Tuluy ka dia deui ek dibayar cenah. Kau saya teh traktir kopinya udut. Nada si kehe duitna mainan 200.000. Paingan mung di pulangan sia teh kehe naon dirasa. Hampurawa kelepasan jurig. Hilap wa. Ulah kitu atuh Cil leutik keneh pamali. Da aing maletik ge geus buluan. Head sia gitu loh bebal sia teh. Sakedendog asin. Oh. Sia kumaha yeuna urusan jeung aing kehe. Oh, kieu we tua. Nunda apa we nya? Tungguan itu daluang payung. Heeh, kehe lamun geus payu sia intina mah ulah nipu-nipu deui kehe sia teh. Tapi eta bisi bebeb aing nelpon, tejakeun aing keur berduka. Nah, bejakeun ku aing ngabohong ka aing gitu lah. Da sia kota geurit ngajebak ka aing. Jadi we HP aing tuh ditahan. Ngajebak kumaha kunyuk. Tadi mah aing dibere sesuatu cenah. Pan ieu taya Pak Haji, tamu ti Bandung pen maneh ieu teh. Sia ka aing lah kanipu ku aing jabron we gara sia teh lah. Heula tua eta nu da HP-nya. Heeh, Urang ngajual lah daluang nu nya aing. dalung gitu kan daluang. Dalung. Ayo, Pak. Ada Cil ngabohong deui. Lah ngabohong deui sia ku aing, rujan demen ngabohong deui mah. Tadi eta HP mun rusak dijabron ku aing ieu. Ini nelpon. Ya anu nelpon kan ya. Teh. Tak we sia meureun tah nelpon heula tah. Ya. Halo, Beb. Iya, ini lagi diam aja. Ya. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sayang, enggak apa-apa. Ya, nanti ya. Enggak apa-apa, tenang. Tenang. Ya, Bebek ini lagi di Boro Bagong. Kunyuk. Kajil. Aduh, kumaha ieu aingnya. Yang udah yang ngopi eta duh. Teh aing ka warungna sieun kuat tere ieu. Kamari salamikeun duit ka duit mainan. Mun beunang aing waaskeun kuat tere digenjurkeun ieu mah. Saya punya Edi. Iksan. Tungguan warung bapak kasih gerak. Tong lila. Mumpung si Iksan nungguana euy. Kuat terena eueuh. Punten. Enggak, tidak ginaon. Rokok. Apa naon? Rokok turun coklat 10.000-an. Itu udah saha awewe penek-penek ting. Ineng. Di atas na. Nuhun. Ya, mangga. Anjing. Aduh, goblok. Aduh. Neng, tukang naon, Neng? Ai sia tolong teh dulu lempang teh. Aduh, Acil. Astagfirullahaladzim, naon dirasa sia ditiung. Masih naon aja, ketiung. Anjing. Kok belum teh si budak. Hampir we aing anyawan kuat tere.